Wilujeng siang pamiasa Abdi Keisha Fazaura bade ngalaporkeun ngeunaan Festival Pasar Malam Ubertos anu keur lumangsung di Bandung Timur. Di tengah ramena kota Bandung, Pasar Malam Ubertos ieu nyadiakeun kulineran, kaulinan, sareng hiburan lainna pikeun sadaya umur. Tidak hareun favorit nepikeun kan kaulinan anu pikabungaheun sagalana aya di dieu. Festival ieu lumangsung ti 28 Januari nepikeun ka 23 Februari sareng geus narik perhatian warga Bandung jeung sambunderanana. Saterasna abdi serahkeun ka rerencangan abdi nutos aya di lapangan langsung. Punten, Muhammad Afdan, Putri Saskia, kumaha kadangu? Wilujeng sonten Keisha leres, suara abdi kadangu jelas. Abdi Putri ngalaporkeun ti luar area Festival Ubertos Bandung. Festival Ubertos Bandung suasana di dieu kacida rame pisan. Ketingali tina antrean pengunjung anu terus ngalir sarta suara musik jeung hiburan anu geus kadenge ti jero area festival. Pikeun ningali suasana festival langkung caket serta ngalakukeun wawancara langsung sareng pengunjung oge petugas tiket. Abdi bakal ngalihkeun ka rekan abdi anu parantos aya di jero festival. Halo Abdan, kumaha kaayaan di jero festival Pasar Malam Ubertos? Wilujeng wengi Putri. Leres abdi tos aya di jero karnival. Tadi dieu seueur pisan wahana jeung tempat hiburan serta stand-stand makanan. Sarta di dieu oge nu berkunjung salianti remaja, aya oge budak leutik nepi ka orang dewasa. Di tengah ramean kota Bandung, Festival Pasar Malam Ubertos hadir ningkang tempat hiburan pikeun ka sadaya kalangan. Rupa-rupa wahana kaulinan, jajanan khas pasar, jeung hiburan keluarga jadi daya tarik utama anu ngajadikeun festival ieu teh sok rame didatangan. Pikeun terang langkung jero kumaha kesan pengunjung kana Festival Malam Ubertos. Saterasna urang bakal ngalakukeun wawancara langsung. Hayu urang tingali jeung ngadangukeun pendapat pengunjung babarengan jeung Abdan. Kadieu sareng saha? Abi sareng babaturan ieu. Oh mun. Upami kitu naha tertarik jeung wahana ieu gitu. Supados wahana ieu teh sareng menarik. Ya. Ieu teh ombakna teh kecian jadi kumaha. Mun siap. Terus di mana bagian ti sakabeh wahana ieu nu paling resep gitu? Ombak banyu ajeng kora-kora. Oh, siap. Mantap. Nah, sareng rerencangan kadieu gitu ka tempat ieu. Oke, siap gaya. Bandung Timur ieu teh. Emang teu aya naon namina teh tempat lain gitu? Kita kan anak BPI. Pabela PGRI jadi. Oh, siap. Ya. Kumaha kesana sareng rerencangan di dieu? Kumaha Seru. Oh ya. Tenun nanya. Oke, Ya. Ayo teh. Tenun. Ya. Dewasa. Sekian di abdi dikasihkan deh ke Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sakitu kaayaan ti lapangan hatur nuhun kana perhatosanana tong hilap nyaksienan warta salajengna Wilujeng siang.